Nah, layu sabu kuruin. Ulah dihitung-hitung tak kuru nama. Nyata pada menjelang menjelang suci nama ulah. Janter keur idah nama keur nipas nama ulah dietang idah gitu teh ipah. Ulah dietang idah. Lamun 40 dinten ulah dietang idah. Lamun 60 dinten nipas panglilana 60 dinten ulah dietang idah. Ulah. Tah irah idahna. Tah idahna bila mana tos suci tina nipas. Dek 40 dek 60 dinten. Begitu nipasna suci namanya ngetang idah. Nah, ngetang idah. Tuh, sakumata idahna nyeta 4 kali hedan. 4 kali head. 4 kali head ngetang nata. Ari dicerai ke head mah 4 kali sucian gitu. 4 kali sucian. Nyapang disebut suci teh kusageus head heula gitu. Beres head tuluy suci. Beres head tuluy suci. Beres head tuluy suci gitu. Anu kagalibanana sasasi sakali itu. Kagalibana sasasi sakali ari head mah. Biasana. Tah, pikeun isi anu nipas mah. Pikeun isi anu nipas salajengna dicerai. Keur waktos nipasa ulah dietang. Kana idah wayahna we eta. Ulah dietang kana idah. Tuh, nipas eta make beres nipas alias suci neme ngetang idah. Sakumaha? Nyeta 4 kali hedan. Pangna disebat 4 kali hedan bisi. Eta awewe teh headna teh ta acan cinek sabulan geus 2 kali head. Misalkan tanggal hiji head. Kengeng 5 dinten. Tah, 5 dinten kari-kari panglami-lamina zaman hete 15 dinten. 15 wenginya. Kari-kari ieu mah 5 dinten, 5 dinten head. Kagenepna jeung saterasna teh teu head deui teu head deui. Alias suci. Eta pelebah kaping 25 bade 2 genep 27 keluar. Men. Berarti sapertos sasasi teh 2 kali head. 2 kali head. Tah aya nu kitu. Duka mah can pernah headnya aya nu kitu tah. Tah pangna aya kusapan panglami-lamina zaman hete 15 dinten 15 wengi. Kari-kari headna nemeh 5 dinten. Jadi kemungkinan sok aya anu bijil deui headna. Model di akhir sasi. Tapi sasi eta keneh gitu. Sasi eta keneh. Tapi keun istri anu ditolak bari kekayaan nipas, mangka keun nipas nama ulah dietang idah. Itunya, tak idah nama ke bila mana suci. Sabara idahna nyeta 4 kali hedan. Nah, pangna ku head eta bok bilih. Istri headna teh tirasa sasi sok model 2 kali. Ku sabab sakedik jeung sakedap headna. 5 dinten suci. Awal misalkan pada akhir head deui 5 dinten tah. Eta teh head. Sabab panglami-lamina head teh 15 dinten 15 wengi kari-kari bijilna karek 5 dinten berarti 10 dinten deui tah. Tak can bijil. Tamata lamun ke di akhir sasi bijil deui getih. Oh, cuk urang teh nah karek ke tanggal 25. Tak can tanggal hiji gitu. Tak can tanggal hiji bijil deui teh. Tak ulah heran apa 15 dinten teh. Beureun kamari karek sapalih ena sapalih deui etang head. Tadi kaping 25 teh head deui. Keng 5 dinten. Suci we berarti tatira sasasi eta teh tos sabaraha kali head? 2 kali head. Berarti 2 kali headan. Tah kantun ngantos 2 kali head deui da 4 kali head teh.
Tah kaping hiji teh itunya henteu da tos teh kaping 25 dukeun ka kaping 28 misalkannya opat dinten hede. Kaping hiji henteu, kaping 2 henteu. Kaping 5 henteu. Kaping genep berset gitu. Eta mah 3 dinten misalkan. Atau genep dinten atau 8 dinten atau 15 dinten pisan. Nah, 15 dinten pisan. Berset. Nah, misalkan nu nyanak nu 5 dinten deui nya, 5 dinten berset teh. Tos 5 dinten teh suci weh. Kagenepna. Berarti tanggal hiji ka tanggal 5 mah teu head, tati tanggal genep nya ti tanggal genep ka tanggal 10 mah head 5 dinten. Kari-kari zaman lamina head teh sabaraha? 15 dinten 15 wengi. Tah, ieu 5 dinten tah sasih eta mah headna. Nah, suci weh, suci. Berarti eta isi teh tos sabaraha kali head? 3 kali head. Masih kene aya antosaneun. Iraha sakali head. Nah, eta mah bade akhir sasih berset teh. Ngebreset. Head deui. Tanggal sabaraha dietang? Oh, tanggal 28 misalkan. Duikeun ka meuntas ka sasih anu payuna itu nya terus eta duikeun ka 15 dinten. Duikeun ka 15 dinten headna teh. Duikeun ka 15 dinten headna. Masya Allah 15 dinten. Wayahna tungguan 15 dinten. Walaupun lamku dietang ku dinten mah, waduh teh lila. Idah teh lila. Ari idahna isi anu dicerai ku sabab head mah apa 3 kali sucian. Ah sakedap atuh. Lamun teh mah sasasina teh 30 dinten 3 kali 3 salapan 80 dinten. Ieu mah 4 kali suci 4 kali head. Nah, lamun ngetang head teh misalkan 5 dinten. Anu kahiji 5 dinten, nu kadua 5 dinten, nu katilu jadi 15 dinten. Salajengna nu kaopat 15 dinten, 30 dinten. Eta mah kanggo headna wungkul. Nah, data acan sucina gitu. Nah, data sucina. Oh, jadi lami. Jadi lami. Walaupun lamun teh mah istri anu dicerai ku sabnipas ngetang ngetang headna nyeta 4 kali headan. Nah, headan mah 4 kali teh ungkul sasasi da 15 dinten sasasi. Tapi ku ngantosan head ka hiji kana head kadua ka tilu ka opat eta nu lamina teh. Tah beres weh. Men 4 kali nya suci we nu kaopatna. Mangka eta isi teh tos lubar idah. Tuh matak barabe isi anu nuju nipas dicerai. Bangna barabe da mah apa emun anu teu ngaji. Nya eta idahna teh keur nipasna ulah dietang idah teh ipa. Salajengna idahna teh ngetang 4 kali head gitu, 4 kali men, 4 kali bolonan, 4 kali kotoran. Tabila mana atos 4 kali kotoran, mangka lubar idah. Kotoranana deuk sabaraha dinten, deuk 5, deuk sabaraha dinten. Yang penting mah 4 kali kotoran. Mangka eta isi lubar idah. Jadi lamun kotoranana sabulan sakali, nya sabulan sakali kali 4 bulan, 4 bulan. Opan 4 kali kotoran teh. 4 bulan tambah masa nipasna. Aya nu 60 dinten nya, jadi 4 kali 60 dinten 2 sasi, berarti 6 sasi. Lamun anu 40 dinten berarti sasasi 10 dinten, jadi 5 sasi 10 dinten. Lami atuh. Idahna istri anu dicerai bari nuju nipas. Tuh gitu tah. Teh neneng kudu apa kade. Sembarangan tuh nya.
Tuh tak aya idah nu 2 bulan nya. Tak aya. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu baru dah. Salajengna wa in kanat lan lamun kabuktian opo tilkal mu'tada sopo tilkal mu'tadatu ikilah sopo tilkal mu'tadatu ikilah iki wadon kang idah iku sogirotan cilik kabirotan atau gede lam tahid kang ora head ya sogiro aslan ing dalam sama sakali walam tablung lan ora dugi ya sogiro sinayasi ing tahun pegat head kanat atau kabuktian ya sogiro iku mutahayiroh kang milih-milih ayisatan atau kang pegat gitu saking ayisatan tawa kang saat getih faidatuha maka utawi idahe sogiro iku salah satu asurin telu piro-piro sasi hilaliatin kang bangsa hijriyah hilaliyah ti hijriyah inin tobako lamun metukan opo tolakuha tolake sogiroh ala awali sahli ing kawitane sasi pain tulikot maka lamun den tolak ya sogiroh biasna isyahrin ing dalam tengah-tengah sasi ba'dahu maka ing dalam sawuse syahri hilalani nyaeta tanggal roro gitu. Hilalani nyaeta tanggal roro. Wayuk malu landen sampurnakeun opo almun kasiru tanggal kang pecah alias kurang ti 30 salasina ing 30 apane yauman dina minasyari saking sasi. Minasyari robi saking sasi kang papan. Pain hadot al mutadatu bil asuri wajaba alaiha idah. Salajengne kumaha lamun istri anu keur idah teh murang kali kene. Ieu mah karek manjing balik kake 8 tahun geus ditikahkeun gitu. Kusab awakna eta umur 8 tapi awakna siga 30 bang awewe teh. Demplon gitu nya bawaana ge siga biola we siga tolombong badag. Ditanya umurna 68 cenah gitu. 8 sasi. Atawa atos gede. Nah, ditikahkeunana teh sabaraha 25 gitu. Nah, atawa sabaraha lah gitu. Salajengna eta isi alit, isi ageng anu ditikahkeun teh tah can kantos hen gitu. Lam tahid aslan. Can pernah hen. Anu 8 tahun can hen. Anu 25 tahun can hen. Masya Allah. Tak can pernah hen. Sa kecelak acan komodin tenan. Teu acan. Salajengna walam tablug sinalyasi atuh 8 tahun mah 25 tahun mah masa-masa subur jang head gitu berarti tak candugi karena masa menopause cek dokter teh mah nyata masa pegatna head model 60 tahun eta asa can ngupingnya istri Yuswa 60 tahun berarti nini terus salat ditanya kunaon cenah nini teu salat keur men cenah ujang sacenah ieu nya 60 tahun mah biasana geus menopause moal nya 55 tahun aya nu teu men
50 tahun aya nu tos teu men geus masa menopause. Jadi produksi istri mah biasana 45 nya menjelang ka 50 tahun. Tuh lamun 60 tahun istri reuneuh keneh, aduh kabayangnya kulit geus kenyot bari kerejut. Kakuatan geus kurang kulit kana tulangnya geus rapuh geureuneuh wah kabayang ripun. Kecuali eta mah bojo Sayyidina Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Siti Hajarnya tahu khususiat. Yuswa 60 tahun mantena teh acan kantos karuron acan ku jalan kitu midamdam hoyong gaduh putra duikeun ka nadar ka Gusti. Lamun dipaparinan putra ku pangeran salajengna dipiwarang dipaehan deuk dipaehan can ku abdi mah kitu. Nya kakandungan Kangjeng Nabi Ismail teh nu ceritana aya kisah kurban teh nya tamu khususiat ai kang urang mah aya teraseun ta isi anu alit kene atau nu tos ageng teh teu acan kantos head teu acan tuh salajengna umurna teh teu acan dugi karena umur pegat head alias masa menopause teu acan lamikeun. Atawa eta istri teh diponis ku ahli kesehatan, ku ibu bidan, ku bapak dokter, ibu dokter kandungan jeung lain sebagainya murang kali anu 8 tahun. Atawa anu tos ageng teh diponis ini mah tidak akan keluar darah gitu mah men ieu mah. Nah, ada kelainan di rahim. Tuh matak mamen ari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha putra Kangjeng Nabi anjeunna mah teu men teh nya kusabab ku suci-sucina mantenna lain kusabab aya kelainan dina rahim mah teu suci rahimna ge. Tah kusabab getih teh najis salajengna men ngahalangan kana ibadah baik anu wajib maupun sunnah. Kari-kari Sayyidah Fatimah teh didamel tina bahan anu suci. Kusab ibu ramana suci. Tak kari-kari getih najis kusab kitu dinari eta najis anu getih anu najis teh nyata kealaman ku Sayyidah Fatimah. Yaitu Sayyidah Fatimah henteu kantos men termasuk ngalahirkeunana teu kaluar getih nipas. Maka anjeunna disebat teh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nyata istri anu kalintang sucina sabab tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas. Tuh, bari sehat dohir batin. Tah ari urang mah lamun teu men teh lain ku sabab sehat. Tapi biasa ku sabab ada kelainan rahim. Made kudu dioperasi ieu mah. Bayana aya mium carana rahim. Aya kista dina rahim budak keneh. Diangkat rahimna dioperasi teh ngan ini tidak akan tidak akan menstruasi tidak akan help gitu moal nya dioperasi nya teh kari-kari masa subur tebih keneh kana masa menopause. Boga suami eta keur mah atuh bolon keneh 8 tahun. Dicerai. Cek salakina tolak tuki sia bolon. Ditolak eta tolak hiji 2 kitu nya. Atawa nu geus ageng 25 ditolak. Kudu jadi suamina. Tah kumaha atuh ngetang idahna. Pikeun gambaran isi anu neme teh nya isi bolon teu pernah men gitu. Atawa anu ageng teh ipah teu pernah men ti awal dugikeun ka harita kusabab aya kelainan model dioperasi dileungitkeun rahimna sabab aya panyawa kista atau mium biasa namanya penyakit rahim istri mah dicerai berarti diceraina teh henteu keur men geus teu da kusabab aya kelainan teh jadi teu men teu nipas sabab atuh bobaraah kereuneuh jeung ngajuru men ge henteu itu bajir we kitu disebutna ge.
bajir. Tah anu gede mah ieu da leutik keneh teu normal gitu. Dicerai kumaha tah etangan idahna. Walarana faidatuha salah satu asyurin hilaliyatin. Nah, maka etangan idahna teh nyata 3 sasi. Anu bangsa hilaliyah, anu bangsa komariah. Nyata nurutkeun sakumaha anu di luhur. Nyata kedah dicinakeun 30 dinten. Andaikan tiap-tiap sasi hijriah teh kirang. Itu ti 30 maka tamihanna sadinten. Jadi lamun teh mah 3 sasi tamihan we, lamun kirang tiluanana 3 dinten. Jadi 3 sasi 3 dinten. Nu sadintenna jang nyampurnakeun tiap-tiap sasi anu kirang dintenna. Itunya. Jadi 3 sasi 3 dinten. Tah eta khusus idahna istri anu dicerai bari leutik keneh. Leutik keneh di bawah umur ceuk ayeuna teh namanya bari teu pernah head. Ieu masalah teu pernah head. Deui keur ka diceraina teu pernah head. Keur paparawana teu head, ditikahna teu head, diceraina oge teu head. Maka idahna teh 3 sasi. Salajengna isi geus agung, tapi ti parawana teu pernah head. Ditikahna ge teu pernah head aya kelainan teh. Salajengna dicerai mangka idahna 3 sasi. Ieu masalah teu head kade. Tah ieu teh sok biasana dianggo ku isi anu dicerai nu umum teh Pak. Nu umumnya padahal boga budak sagala itu nya. Oh atuh berarti head aya sabaraha ieu. 3 sasi itu. Tah anu mana idah 3 sasi mah ieu mah pikeun anu ditolak bari murang kali di bawah umur. Salajengna menjelang nikahna ge teh acan pernah head, geus nikah teu head ditolakna ge teu head. Tah mangka idahna teh 3 sasi. Salajengna istri anu geus dewasa tapi tebih kede kana masa menopause teu pernah head keur alitna, masa remajana termasuk keur nikah jeung tos nikahna teu pernah head jeung tebih deui ka masa menopause salajeng diserahkeun mangka idahna teh 3 sasi nya. Omat ngetang sasina kudu dietang 30 dinten. Berarti kudu nambihan lamun kirang tiap-tiap sasi sadinten jadi kali 3 dinten. Jadi 3 sasi 3 dinten. Tuh nya. Mata wayuk malul munkasir salah sina yauman minasyari robi. Itunya. Nyata minasyari robi teh sasi anu ngalaka opatna jadi 3 sasi terasa tambihan opat tambihan 3 dinten. Berarti dina sasi ka opatna jadi lain kieu. Aya kecap minasyari robe berarti cara kudu 4 bulan sanes. Jadi anu sasi ka opatna mah tadi canak 3 dinten jang nyampurnakeun anu 3 sasi teh tiap-tiap sasi pan 28. Tah berarti kali 3 kirang 3 dinten nyanake ti anu sasi ka 4 3 dinten. Jadi cinek weh kitu 30 dinten 30 dinten. Ngan ku tiap hijriahna eta sasina kirang sadinten. Jadi ngetangna teh 3 sasi 3 dinten. Nu 3 dintenna keng nyanak tina sasi anu nomor ka 4. Itu kudu ngartosnya. Salajengna kumaha cenah ieu teh istri teh head. Nah isi anu keur idah teh head. Bil asyuri wajaba alaihal idah. Oh tah acan nya kadita can di logatannya. Masih gitulah wallahu a'lam.